Anu kantos amengan ka Curug Dago. Nah, di Kota Bandung ya, tesangki aya curug nu namina Curug Dago. Tenan di wewengkon Dago ayana. Nyumput eta curug teh, tapi tiasa di searching palih manana. Waktos hunting kadinya hoyong terang rada ngahelas hate teh. Muhun masih keneh pangkalan nama seueur. Aya pangkalan anyar di Pelakan deui oge wewengkonna. Nanging eta ku caina jeung karbah nyurugna tos kotor. Nya teh lepat Curug Dago da cai mangamalir ya bisa memehna. Debitna katawis atos ngurangan, tapi sesa-sesa kaheubeulannana katawis dina batu-batu ya anu jadi tanda yen eta curug sanes curug anyar-anyar. Tapi memang curug tina bentukan alam purba. Tak ieu sabudeur anu katuten di eta wewengkon. Aya jambatan aya nama anu tiasa nyambungkeun dua wewengkon tur ngalangkung ka eta curug. Janten rame panaos ayana dihandap. Tuh, katawis ayeuna ngeyeumbeuk seueur nyandak kotoran. Ya. Tah, di dieu oge aya wangunan anu ngabadikeun prasasti Curug Dago ti saurang raja ya anu diseratkeun kasaksianana sumping ka eta curug dina mangsana dina batu. Upami telepat eta keterangan ngeunaan raja anu sumping kadinya teh aya dina buku Bandung Tempo dulu kenging Insinyur Haryoto Kunto. Kebayang harita mah endah pisan nya. Nah, ieu sasa-sasa tatapakanana. Tapi nama tos narikolot gitu. Ya. Teh endah wong kapadinya teh asa merang gitu nya. Kuningal kotorna cai lingkunganana teu dijagi. Padahal ieu teh selasa wios aset kanggo Kota Bandung. Dina hal sumber daya alam. Nya kapisan di urang pangropea manusia kana cai kirang titen sareng kirang rumawatna. Segala runtah dipikeun kawalungan, limbah terus kantenan, limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah lingkungan. Ini kan tadi kan katawis caina ge tos teu herang.
sigana kotorna ge tos level sabaraha gitunya, tapi eta aya nu nguseup oge gitu dinya. Laukna aya henteu, mungkin aya wae lauk anu kiat dina hirup dina cai motor sapertos kitu. Tah ieu gawir-gawir disabudeureun kuil punten disabudeureun iimahan anu dijieun keur amankeun prasasti. Tah ieu teh handap enakna tah elotna. Tangkalan lagi ada daun lagi kalotor gitunya buah awis endah mau pami dirawat mah gitu itu diantepkeun sapertos kieu teh dilurjeunkeun terus anu sumpi lagi ngartos gitu. Tah ieu ya curugna gorowongna katawisnya terus purba pisan kayak orang tinggal di luhur bocorna ke handap iya dihandap ya wong terus abdi video iya caina terus tiasa dianggo macang krama iya mah terus tiasa dianggo eta teh ulin-ulinan da cipta ateulna bubar pisan salah sawios anu kedah di syukuran kurang keendahan alam sareng daya sumber daya alamna nanging teu di rumah dijaga utamina cai anu ngalir ti girang kahilirna mami ieu disebut hilir mana girangna nya sepanjang eta cai nu mampah gitu ya sepanjang cai eta ngamalir tuh eta anu nguseup seueur kana mah tuh baturna rencangna hartosna laukna aya keneh nah mangga nya ieu tinggal milih bade kapeuih dieu mangga dilari we searching curug dago namina